bari terus ngegedor-gedor pantau kamar palebe. Di jero kamar palebe beuki ngarasa sasah. Ari Ciwiwin geus udang nangtung rek muka pantau kamar. Tapi langsung ditubruk ku palebe. Ulah dibuka Ciwiwin, urang bisa kawiwirangan, cek palebe bari nangkep awak Ciwiwin rek muka pantau. Tapi Ciwiwin teu terjelan. Halik palebe halik, teu sudi kuring mah teu sudi, halik palebe, cek Ciwiwin bari terus teu terjelan. Leungeunna nyiku ka tukang, bak beunang pisan kana manuk palebe. Atuh palebe ngagoak bari nyempangan manukna, panonna burial bencelik. Aduh, mules, cek palebe bari leungeunna nyepengan manukna jaga-jagan. Ari di luar, tua kampung terus ngagedor-gedor pantau. Buka palebe, buka pantona. Eta saha jalma we di jero kamar, buka. Cek tua kampung. Dobrak we patua, dobrak we pantona. Cek Mang Jalim. Enya patua, dobrak we pantona. Tuman si Wiwin eta nu jero teh. Cek Bilebe, anu geus sadar tina kapiuhana ieu ngomong. Hah, Ciwiwin Bilebe. Nya si Wiwin patua, awewe teu uyahan eta ngadon ngalamar duaan di kamar kuring. Cek Bilebe. Kabehan wae di dinya gagarodag. Astagfirullahaladzim. Palebe teu sangka kalakuan teh teu era-era ku pangkat. Cek Pak RT. Tuluy Pak RT ngalieur deui ka Mang Jalim anu kalah olohok. Sok dobrak pantona ka Mang Jalim, dobrak kuat. Atuh Mang Jalim teh tuluy mundur rek ngawahan. Sanggeus kitu Mang Jalim terus loncat rek ngajak pantau. Tapi baranjeun kitu ti jero kamar pantau teh pas marangan dibuka pisan ku Ciwiwin. Atuh Mang Jalim teh jadi nanolonjong ka bawah ku tanagana sorangan. Cedak suku Mang Jalim teh ngahantem dada palebe anu keur nyekelan manukna. Nangtung di hareupeun pantau teh. Atuh palebe nu geus nyeri teh ngagoak deui bae, ngadayagrag kagubrag rabuh nangkarak bengkang. Goak ngagoak deui. Aduh, tobat, cek palebe ngagoak. Sedangkeun Ciwina buru-buru lompat keluar. Geus teu malire deui kan wae di dinya. Perengbang kabur. Atuh Bilebe teh menihahauk. Eta tewak bangsat awena, bangsat eta bangsat awe bangkawara tewak ulah diantepkeun geuwat tewak. Cek Bilebe bari tutunjuk. Sedangkeun jalma-jalma anu aya di dinya kalah arolohok bae kasima meureun ti ditu mah. Atuh Bilebe teh hahauk deui bae bari jingkrak. Cih, nah kalau diantepkeun bae eta awe burung teh kabur. Geuwat arudag gari tu geuwat. Cek Bilebe deui. Sabar Bilebe, sabar. Keun soal Ciwiwin mah gampang, da moal heueuh kabur jauh mah mah. Ayeuna kuring rek ngayaan heula ka Palebe, kumaha kajadian sabenerna? Cek tua kampung. Rek nanya naon deui atuh patua bari nage geus puguh duanana oge ngadon sarerong di imah kuring. Ye kuring nu boga imahna teh sudi patua. Kuring mah rek main tadi pegat ayeuna keneh. Cek Bilebe. Cek kuring ge sabar heula Bilebe. Kuring ge ngarti perasaan Bilebe. Tapi segalanya kudu jelas heula, bisin kena hanjakal. Tua kampung tuluy malik mencerong kapal be anu ayeuna geus diuk, tapi katempona ngeluk tungkul. Marah saera meureun teu ditu nama palebe teh. Patua kampung pok nyarita. Ieu teh kumaha palebe mimitina kajadian sabenerna teh kumaha? Nanya palebe teh geus ngalakukeun serong jeung Ciwiwin. Sok caritakeun ka kuring nu sabenerna. Cek tua kampung nanya ka palebe. Nya sok caritakeun palebe kumaha mimitina palebe bisa paduduan di kamar jeung Ciwiwin teh. Sedangkeun ari Bilebena kalah diarantepkeun ka piuhan di luar sorangan. Pak RT ilu ngomong, kuring mah teu rumasa ngalakukeun serong patua. Sumpahna ge kuring mah teu rumasa. Ari kitu naon sababna bisa paduduan di kamar jeung Ciwiwin? Kapan ari Ciwiwin teh lain muhrim? Palebe ge ngarti meureun kumaha lamun paduduan jeung lain muhrim teh. Keur mah Ciwiwin mah boga salaki ongkoh. Kabeh geus parai apal. Tanya tua kampung deui. Palebe cengkat sameh ngajawab ngareret heula ka Bilebe. Ku Bilebe dipolototan atuh palebe teh kalah murungkut deui bae. Sok sia jawab Rusmadi. Sia teh geus teu bisa mungkir deui. Sia geus kanyawan ku mata aing sorangan ngadon mamawa Ciwiwin ka imah ieu ngamer pisan sia. Indit ka ditu sia Rusmadi, indit ka ditu. Kami mah geus teh suka. Teu ridho boga imah dipake serong ku maneh. Cek Bilebe bari teteh jerak. Ari tua kampung jeung Pak RT kalah ngadon silih reret. Terus katempo tua kampung teh ngaharewos ka Pak RT bari narik leungeunna rada ngajauhan Bilebe. Ari cek pamikiran Pak RT, kumaha samanana Palebe teh? Ari rasaan kuring mah asa teu mungkin namun Palebe ngalakukeun serong jeung Ciwiwin teh. Cek tua kampung ngomongna ngaharewosan ka Pak RT. Cek pamikiran kuring ge kitu patua. Ieu mah pastina ge aya salah paham patua. Sarua jeung pengalaman kuring harita.
pasti nageh kejadian gitu teh kusab maranehna sarian di udah curing kita teh patua tembal Pak RT sarua ngaharewos nampo patua kampung jeung Pak RT kalah harewosan kitu bilebe ngarasa seueul lantaran ngarasa disapirakeun ngarasa manehna teu dibelaan ku tua kampung jeung Pak RT. Ih hari patua jeung Pang RT nah kalah ngadona harewosan kitu lain geuwah tah uruskeun kalakuan salaki kuring teh hari patua jeung Pak RT mapan kokolot ulah ngabelanjal manusia salah kade cih cek bilebe jadina kalah siga malik ambek ka tua kampung jeung Pak RT atuh tua kampung jeung Pak RT ge malik seuleun ka bilebe ari dikitukeun mah ke bilebe sabar heula sabar si kuring ge sabar ulah waka getas harupateun sagala oge teh jelas cek Pak RT bari tuluy balik deui nanya ka palebe sok palebe geuwat dilaskeun ari perkarana puguh dua trengse masalahna ari palebena masih keneh ngaulang aduh nah apes deui atuh aing teh tuh da anu kitu nama si Wiwin napet lupat ka imah aing sieun ku jurig teh aduh aing jadi ngalaman wirang di kolong catang ari kieu mah garantas palebe nempo palebe kalah ngahulang bilebe beuki gregeteun tuh si cek kuring ge jalma nu boga salah mata moal heueuna nembalan patua Pak RT geus ayeuna mah geuwah hukum bae manusia kos kitu mah tuh man cek bilebe Pak RT jeung tua kampung silih reret deui ari geus kieu naon hukuman anu pantas ditibankeun ka palebe atuh patua tanya Pak RT sameh patua kampung nembalan bilebe nyeletuk deui ngomong usir bae ti lemur ieu patua usir nya mah kos kitu mah mata kapes cek bilebe nya geus kieu bae atuh bilebe ayeuna kuring rek nyokot kaputusan ye tapi kira-kira na bilebe moal hanjakal gitu moal kuring mah moal hanjakal bener bilebe eta teh sumpahna ge bener kuring mah moal hanjakal patua malah mah kuring ngarasa bungah jeung puas lamun eta manusia kitu patut dihukum teh cek bilebe nya ari geus kitu mah kaputusan bilebe na ye cek bilebe moal hanjakal ayeuna ku kuring pala berek dihukum kumaha lamun kitu Pak RT cek tua kampung ngalieu ka Pak RT bari rada kicep Pak RT ngartieun unggek tuluy pok nembalan nya kuring manurutkeun bae patua da kuring yakin hukuman anu rek ditibankeun ku patua kapal B teh pasti adil kumaha ari nu sejenna satuju tembal Pak RT bari ngalieu ka Mang Jalim jeung sejenna ari takayan beuki berai-raian beurang soal ayam sakali-kali kadenge kongkorongok ditewaan ku seorang ayam bingkang anu ngasuh anakna kadenge meningkatkan kut-kut jalma-jalma anu di Mapal B masih kena ngarariung pas ngadenge tua kampung nanya kabehana ngajawab saur manuk satuju ngiringan ari geus kitu mah tuluy tua kampung cemarita tah lantaran kabehan geus satuju ayeuna kuring rek mutuskeun hukuman pikeun Pal B tapi kuring nanya sakali deui ke bilebe bisi hanjakal ari bilebena bakal satuju karena naon bae hukuman ti kuring anu bakal diputuskeun ka Pal B satuju bae kuring mah sok keuat putuskeun geus teu sabar kuring mah patua cek bilebe bangun teh sabar ya atuh hari bilebena geus satuju mah kieu keputusan kuring teh tua kampung ngomongna eureun heula sakedeung bilebe beuki teu sabar sok atuh geuwat putuskeun patua geus teu kudu mikir deui sagala cek bilebe deui tua kampung ngareret deui ka Pak RT unggek hari Pal B katempo piasieun tua kampung bareh hukuman anu berat pikeun manehna jeung wirang anu intina mah waduh cilaka ieu mah aing geus teu mungkin ngajelaskeun sabenerna lantaran percuma lamun aing ngajelaskeun oge moal percaya kabeh ge lamun kieu carana aing pasti meunang hukuman anu berat aing bakal meunang wiwirang di kolong catang cek pikir Pal B hari tua kampung pok nuluykeun omonganna ya kulantaran kukuring jeung kabehan geus kanyahoan yen Pal B teh kapanggih paduduaan jeung si Wiwin malah Mang Jalim Mang Suharno jeung Mang Uman oge nyaksian kabeh kana kejadian ieu jadi hukuman anu pantas pikeun Pal B tua kampung ngarendeg deui ngomongna kulantaran kaburu kapotong deui ku bilebe diusir nya patua hukuman anu pantas mah diusir bener diusir bae lah patua cek bilebe bari mencerong ka Pal B siga nu hayang puas hari Pal B na beuki ka tempo pias bae ye atuh bilebena waka ngomong heula waka motong omongan kuring bilebe kuring can anggeus nyaritana cek tua kampung bangun seueul lantaran bilebena norwerang bae ngomong nya atuh hampura patua sok sebutkeun hukumanna kuring geus sabar ya cek bilebe tua kampung ngarengha panjang tuluy pok ngomong deui sameh kuring nyarita naon hukuman anu pantas pikeun Pal B kuring nanya sakali deui ka bilebe nah bener bilebe moal hanjakal lamun kuring hukuman Pal B ye ari patua ti tadi ge kuring geus ngomong moal hanjakal patua kuring mah sok sebutkeun naon hukuman anu pantas pikeun si Rusmadi nya atuh ari bilebena geus moal hanjakal mah
Jadi hukuman anu adil ti kuring kieu ye. Kulantaran kabehan anu aya di dieu geus nyaksian, cek kuring oge tadinya ieun palebet teh kapergok paduduaan jeung si Wiwin. Jadi hukuman pantas teh eueuh deui jalan. Palebe kudu dikawinkeun jeung si Wiwin. Tah eta hukuman anu pantas ti kuring mah. Cek tua kampung bari ngararet ka Pak RT ngiceupan. Pak RT jarang seuri leutik. Kitu di palebe nganenge kitu mah maehna ge geus teu pias deui bae jadi nyerengeh. Palebe ngarti kana maksud tujuan tua kampung. Sedengkeun bilebena barang ada yang kitu teh olohok reuwas. Naon patua? Dedengean teh si Rusmadi kudu dikawinkeun jeung si Wiwin. Atuh geunah bae manehna ari kitu mah. Teu kuring mah teu satuju patua. Ngeunah bae manehna. Kahayang lari kitu mah tuh. Cek bilebe. Di pancek bilebe tadi baru naon bae geus satuju kesan kuring teh. Kabeh ge nyaksian kana caritan bilebe tadi bener teu. Cek tua kampung bari ngaredet ka kabehan nu aya di dinya ngaromong kabeh nyakseni cenah. Nyakseni kuring ge. Kuring ge nyakseni. Kuring ge nyakseni. Atuh ngadenge kitu mah bilebe teh jadi leuleus. Leng sirahna jadi karasarieut. Tetempoan ranya ieu kararoneng. Tungtung nama lenggerak bilebe teh kapiuhan deui. Cag urang tunda heula. Ayeuna caturkeun kayaan di imah Aki Juned. Harita Aki Juned jeung si Bugel keur dariuk sila bari nyang hareupan cai kopi haneut jeung lalawuhna. Bari ngaropi kadenge duana keur galuntrang ngobrol. Jadi kitu Ujang. Ari sabenerna mah kita teh siwah sakumaha anu diomongkeun ku jalma-jalma lembur. Aki ngahaja pura-pura siwah pikeun ngahindaran diudag-udag kudu berwajib lantaran ari Aki teh baheulana geus katelah rampok gerot sarua jeung Ujang. Cek Aki Juned nyaritakeun saha maehna anu sabenerna. Si Bugel meuni olohok. Oh, jadi Aki teh rampok sabenerna mah atuh sarua jeung uing ya Ki. Cek si Bugel. Ngan aya bedanya Ujang. Aki mah leuwih ti Ujang. Aki mah jago kahot. Can aya lawan tanding, can aya nu bisa ngalehkeun Aki kulis codei saurang nyaeta si Rukyat. Nu sajana mah anu gelut jeung Aki kabeh ge eleh. Nu menang saurang-urang acan Ujang. Si Bugel unggut-unggutan, hatena percaya pinuh kana omongan Aki Juned. Da memang atuh kumaha geus kasaksian kumaha kaibatan Aki Juned teh. Tah ayeuna kieu Ujang, kulantaran Aki teu boga katurunan, pikeun nurunkeun ilmu Aki. Ujang ayeuna kudu siap-siap narima pangwaris ilmu ti Aki. Tapi lejang Ujang bae sorangan. Kaasup batur Ujang nu ayeuna di Borogod, maehna oge bakal dibere ilmu pangwaris ti Aki. Nah Ujang sanggup? Cek Aki Juned deui. Atuh si Bugel teh meuni mohoan pisan. Sanggup Ki, sanggup pisan atuh. Kuring bungah malah ge. Ari aku jeuleuhna seuri. Tapi teu gratis Ujang. Ujang kudu naik ngalaksanakeun tugas ti Aki. Lamun hayang ilmu ti Aki mah kuring siap Ki, tugas naon bae ku kuring bakal dilaksanakeun. Syukur atuh Ujang ari kitu mah. Jadi kieu Jang. Aki baheulana boga musuh ngaranna si Rukyat saperti dicaritakeun tadi ku Aki. Ngan ku eta jalma Aki bisa direhkeun. Malah Aki ngalaman di penjara ku bangsa Walanda gara-gara eta jalma. Jadi tugas Ujang teh kudu bisa malas pati ka si Rukyat, malas kana kanyerian Aki. Mangga Ki, abdi sanggem. Ngan di mana padumukan si Rukyat teh atuh Ki? Aki ge teu apa di mana padumukanana. Nya tugas Ujang jeung si Cungkring. Anu kudu maluluh padumukanna. Ayeuna guat lepasin si Cungkring tuluy dibawa ka dieu. Mangga Ki. Cek si Bugel. Tuluy si Bugel nangtung indit keluar rek ngabebaskeun si Cungkring. Barang anjog, breh si Cungkring teh katempong ngudupruk leuleus kapiuhan sigana mah bakat tingku soak-soakna. Si Bugel ngadeukeut. Tuluy cebrod si Cungkring anu keur tungkul leuleus teh kali ditajong satarikna. Udang sia Cungkring, udang sia. Cek si Bugel bari najong bobokong si Cungkring. Atuh si Cungkring teruas kudu si Kudang. Ari lembutana can kumpul kabeh ret ka si Bugel. Tetempuan si Cungkring mah siga makhluk bodas-bodas anu keur peuting bungkeulekan teh. Ampun Jurik, ampun ulah malah uing. Mun rek pahala mah tuh kali itu si kakak be disaung jeung si Aki burung tuh. Rek pahala mah pahala sakalian. Hakan ka dieu tah. Cek si Cungkring bari kalah ngadon ngesbakeun si Bugel jeung Aki Juned. Atuh si Bugel teh ambek. Kiuk celebet si Cungkring teh ditamping deui meuni tarik pisan. Bangkieung si Cungkring ngabangkieung tetempuan aranya kararoneng kuak ngagewak deui. Ampun Jurik, ampun. Cek si Cungkring. Dasar goblok sia, teu nyaho dicedos sia. Ku aing rek ditulungan kalah nyebut ka aing curig, padaran sia ku aing.
Cek si bugal beri hiuk ceprot nenggali si cungkring pas benang pisan kana gadona. Langgak si cungkring ngalenggak geus teu kuat teh ngomong meureun ku nyeri-nyerina. Langgarak bae si cungkring teh kapiuhan. Ari nu kitu mah si bugal ngahulang kana hatena aya rasa karunya. Waduh, geuning kalah kapiuhan. Tadi teh aing suga nyiksa teh nya. Cek si bugal, tulis si bugal ngaguyah-guyah kene si cungkring. Tapi si cungkringna tetep teu sadar-sadar keneh. Si bugal ngahulang. Aduh, jadi nyiksa atuh ari kieu mah. Gerentas si bugal, tuluy si bugal mukaan tali anu ngaborogod awak si cungkring. Sanggeus lesot kabeh, regenyang bae si cungkring teh dipanggul dibawa init ke jero saung Aki Juned ngan waktu saseep ge dongeng karangan pribados Kang Abun Burhanuddin hapunten kakirangana mugi katampi kalian kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.